Iyalah. Tobat la ilaha illallah. Aduh. Patebang deui sareng Akang Lur. Kumaha darana Bang warga-wargi sadayana? Nu di lemurna nu di kotana, luar kota, luar provinsi, luar negeri. Maksana deh luar negeri. Mudah-mudahan we dina kesehatan kelancarannya segala rupina. Amin. Ya, kagok silon lah. Pergi makangnya. Panggawean we tah. Boga bapak denya sareng dunungan tuman we lah. Aib. Yalah. Wala. Yalah. Dihuruyan lah wakang mayu. Semur badranaya ka dieu ye. Nah, lamun ngeureun dunungan kudu suara saya atar ja kudu gadot kaca ye. Alah, kebayang we mun kepanggihna mah ting belaledagnya. Aduh. Arjuna kayo. Why dia tunggu kemana bari teh? Yalah, tobat la ilaha illallah. Saha agan? Mani sewa kitu sasauran tah ka agan sareng wa duka wa. Kau lagi mani ngarenyot we ieu teh kelalayepan. Tak geuning. Maksud lelenyepan kitu muhun. Wah. Bahaya ieu. Unjuk muli wadeh lah ieu. Saha nun? Geuningan taya sasaha ieu teh. Nah, ieu teh dunungan teh ngagawean meureunna. Saha wa? Duh kagan. Akejeng kokontowongan. Suarana mah suara dulur kawula teh. Pas mah tangtosna we, tangtos. Keun wang intip agan. Manawi wang parekoskeun we ku ua. Alah. Keun lah. Ucing-ucingan we bakagok lah. Semur badranaya sak ka dieu yeuh ku kaula ditungguan. Naon cenah meureunana ditungguan ek naon. Kaula geus heubeuyeuh teu ijen ya wang ribut we ya wang. Alah. Alah. Kebayang ieu nya duh Lur mun kapenakna alah mah teu beak remuk muncul Lur. Alah. So wa atuh latih payun. Mangga agan. Nah teh. Mangga. Wa mah pengker we agan. Wang intip we ye manawi. Weuh geuningan wa. Da suantana mah name teh ti palih ditu tuh, ti palih kulon aga. Atuh we manawi wang teger di dieu antosan we aga. Sok hayu we wang daguan ye.
kumaha kurang ajar teh. Manawi atuh agan gaduh masalah atanapi gaduh sangkut paut we manawi. Sangkut paut naon? Wasema bilih we eta we gogontongan jol hauk datang wak. Nah aduh punten dunungan Bosia Astra Jingga duh kagak maksudna naon de bieu tah nu gogorowokan kos nu rek moro we ake jengnang tang ribut sagala. duka kan seperti serang abi mah punten we kana abdi ye talangke nama de muhun biasa ngamistik kan alah bisi mana jang nah uri bapak bisi we geuning maneh mah sok ngalanor teu pilih bulu deh ngaheureuna teh. Bilih kade ulah sok ngalalaurakeun ieu teh dunungan jang naon bapak sok riweuh ah. Ya, sanggeuk ngalawan anakna teh angin tepuguh jerimna wasema mangga ti payun kada jang Nah uri bapak sia ieu sia nu sok silaing nu sok ngalanor mah. lah teu kudu disiksaannya lur ngagawekeun jalma malah mawe carana punten ah lur kangkoni geulujeng ah.